Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Rifaridatul Aisy, abdi ti kelas 10 bahasa, abdi bade carita dongeng Sakakala Gunung Putri Bogor. Kacaritakeun aya putri anu kacida geulisna. Kutina geulis-geulisna rea pisan lalaki nu mikahayang, boh puter raja, boh turunan cacah. Rea nu geus balaka hayang migarwa. Tapi taya nu bisa laksana. Sakur nu kungsi ngalamar teh balik lengoh bari kuciwa. Demi sababna unggal aya nu ngalamar putri teh sok aya pamenta. Pamentana rupa-rupa, tapi tetela taya nu hampang. Lamun teu bisa nedunan pamentana, wayahna panglamarna teu ditarima. Geus aya puluhna lalaki nu gagal lantaran teu bisa nedunan kahayang putri. Najan kitu teu bisa kukumaha, teu wani ngunghak campelak ka eta putri najan kahayangna teu dilaksana oge. Ari sababna lian ti geulis eta putri sakti pangabisana lain bantrak-bantrakeun. Sakali mangsa kurunyung aya lalaki nempungan ka eta putri. Eta lalaki teh urang padesan, ngaranna Asep Roke. Maksudna mah nepungan putri sejang ngalamar. Nyi putri henteu nolak, tapi nyaeta boga pamenta. Pokna teh heuk bae kami jadi pamajikan anjeun asal anjeun bisa nedunan kahayang kami. Anjeun didagoan di dieu nepi ka wanci suruh panon poe. Datang deui kudu mawa munding nu baplang tandukna. Lamun eta teu ngabukti, wayahna moal jadi pisah laki. Asep Roke indit bari gede hati. Cek pikirna naon hesena neangan munding baplang. Manel mah geus ujub yen bakal jadi salaki putri. Inditna teh bari gumbira pisan. Tapi bukti nama bet nyalahan waktu panon poe geus rek surup Asep Roke di jalan keneh can nepi ka tempat putri. Padahal munding nu tandukna baplang teh geus katungtun ku manehna ngan nelat waktuna bae. Tapi barang rep panon poe surup Asep Roke kakara nepi ka pasawahan. Teu sakumaha jauna ti panempatan putri teh. Keur kitu ujug-ujug rek bae munding teh eureun. Teu daek dibawa leumpang muge di dinya. Asep Roke pohara kagetna barang ngalieu ka tukang. Munding teh bet jadi batu. Ras Asep oge inget ka putri nu kasohor luhung elmuna. Moal boa kajadian kitu teh nyalantaran pangawasa putri teh. Cul bae munding nu geus jadi batu teh ditinggalkeun berebet manehna lumpat murung ka tempat putri. Tuku hanteu barang nepi ka deukeut panganjerkan putri, Asep oge robah jadi arca batu. Nya kitu deui putri teh manehna ge jadi arca. Lila ti lila tempat Asep Roke jadi jadi arca teh jadi gunung, ngajadi gunung. Nepi ka ayeuna nelah Gunung Asep Roke. Nya kitu deui nya kitu deui tempat putri teh jadi gunung deui. Kasebutna Gunung Putri. Ari batu robahan tina munding nu dibawa ku Asep Roke teh katelah batu munding ayana di Rancap Panggung Cililin. Sakitu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.